Ente termasuk di imah ge kudu jaga jarak, teu bisa. Di imah ente bisa jauh jeung pamajikan. Maaf, emang nu aing sameter. Beunah wae. Kecuali mun dipasang remote. Leuh cicing santriat cicing moal wakang ngarti cicing. Ieu urusan santri lalaki ya. Semangat santri, Masya Allah. Lamun leuleua bikang santri meja teh percis aing baheula kitu eta. Atuh aing moal nyaram moal da aing ngalaman baheula. Mandak aing bebeunangan dina pangajian baheula ke di Kobong. Alhamdulillah wes bibit unggul. Ya iyalah. Sabab aing sadar diri. Di Gobong ingat trik cara memperbaiki keturunan. Aing di masa pendek berarti aing kudu boga pamajikan janggung berhasil. Atuh penek kanu penek anak aing gogorolongan. Mantap alhamdulillah hasilna budak sedeng. Aing sadar diri di Gobong baheula pesek. Berarti kudu neangan calon pamajikan nu mancung. Aku sadar sok nu pesek demek geus. Mantap alhamdulillah pamajikan mancung. Anak irungna sedeng alhamdulillah. Aing sadar diri baheula geuneuh. Nepi ka ayeuna ge tetep geuneuh. Moal robah-robah. Makana kudu neangan pamajikan anu bening. Bodas, alhamdulillah doa diijabah. Makanya anakna heja carulang. Atuh nu geuneuk kanu geuneuk anak aing poek. Alhamdulillah pun bojo kiring alhamdulillah. Sabab curigaeun ieu di pasantren satria. Tenang, Umi, tenang, sadar diri. Insyaallah Abah selalu setia. Aing mah setia. Bas jujur aing mah moal bebeja. Dibatasi lebih ke setengah 11. Ayeuna tinggal 10 menit deh. Jam-jam aing atuh kumaha aing we teh. Alhamdulillah. Doakeun Umi di desa keluarga besar pesantren Tarbiyatul Falah sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru urang sadena karsanapun biang Umi di dieu cing paparinan sehat wal afiat. Dipanjangkeun yuswana. Putra-putri turunan-turunanna sing saleh salehah sing mampu teraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin. Dan khusus kapun Bapak guru urang sadena Allah merham Allah maghfurlah karsana apa di dieu nutos ngantunkeun urang sadayana mugi asa dijantenkeun ahli surgana Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alumni-alumnina insyaallah sing leuwih manfaat ilmu, sing leuwih berkah ilmu. Yakin hasil cetakan Umi apa di dieu tos katingali benderana berkibar di mana-mana. Alhamdulillah. Berarti ciri eta menang berkah doa guru. Doa guru. Di samping menang berkah doa guru, alhamdulillah aya khidmah urang baheula ka guru. Pernah tingkah akhlak urang ngabeuli hate guru sehingga guru urang bunga senang bagja. Jang naon kitab numpuk tilu gudang di imah tapi teu aya akhlak kalau jadi guru moal mantap manfaat eta ilmu. Hati-hati ka para alumni nutos kaluar ti dieu ulah mutuskeun silaturahmi jeung guru sabab eta ilmu nu aya di diri urang sanadna ti guru urang ti dieu. Jelema nu mutuskeun sanad moal manfaat eta ilmu. Hati-hati. Kunaon aya urang teh cara babaturan yang suka pasantren santrina loba urang mah kieu bae tafakuran misi pernah ngajarikeun hate guru di dieu.
bisi pernah mutuskan silaturahmi da apa na getos aya umi aya tos da aya umi aya kene arek alumni di dia alumni pesantren mana bae tafakuran guru urang getos da raya atuh teu bisa sampai sakali saminggu sakali kabak barohna teu bisa saminggu sakali sabulan sakali teu mampu satahun sakali aholna datang putrana aya incuna aya sambungkeun eta sanad kailmuan supaya manfaat dibawa ka mana bae ku urang mantak cetakan ulama baheula aya naon aya bikang liwat atuh neng tong liwat ka lalaki dirasa teh untung sia selamat dalam perjalanan awas aya jalan jang santriat aya teh tak eta ini bere jalan ampun barudak ini gitu atuh bokolot mah ulah diserang ih tah kumingkeun kunaon cetakan guru-guru urang baheula cetakan ulama-ulama urang baheula jadi ulama-ulama masyhur jadi kiai-kiai masyhur jadi ustad-ustazah masyhur sabab cirina baheula nurut tumut hormat hikmah kana jadi guru henteu mutuskeun sanad kailmuan kana jadi guru mantakana berhasil pan loba santri baheula manawarkeun diri ka guru hayang dititah eta hebatna santri baheula tak sawahna luas ge teh nyawana naon santri nu ngurus macul sawah kiai kulahna loba kiai balongna loba teh nyahoan aya lauk beak wae da serona aya di bobong jadi tinggal aya mantan sero di dieu termasuk Syekh Rajib eta mantan enggak sudah biasa aja kumisna Syekh Rajib masyaallah doang kumis aing mirip emang kita satu perguruan saya dari Perkucalsi ya Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia ketua Narajib yang Sekjen ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah menang berkah doa tina jadi guru makanya nutos kalaluar di pesantren jadi ulah liren silaturahmi ka umi mumpung aya kene doana mustajab insyaallah bukti geuning para alumni di mana-mana berkembang alhamdulillah makanya ulah liren tiap batas sholat selapkeun dina doa khusus jang guru-guru urang sing diparanjang ka yuswana sing disehatkeun dhahir batin turunan-turunan sing saleh salehah atuh putra putri urang anu marah santren di dieu mudah-mudahan sing ngarasil ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal alamin simbol bae langsung dan muji syukur mata ditos ku kalimat alhamdulillah syahadat entos dibaca sholawat entos dibaca teu perlu dipertegas deui geus jelas eta segala puji kagungan Allah rahmat salam atuh mugia tetap Allah lungsurkeun salalamina ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang nu jadi umat nasi jadi umat pinilih umat anu dimuliakeun ku Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen daya dinya eta umat Islam nah umat Islam dimuliakeun ku Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen punten sabab urang mah gara-gara aya Kangjeng Nabi Muhammad urang gara-gara ngabogaan rasa cinta jeung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad lamun urang teu meunang cinta ka Nabi rek ngarepkeun naon urang mulia di hadapan Allah punten diukur ku ibadah urang jadi mulia di hadapan Allah pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri kualitas salatna si Asep Mubarok can aya naonan boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa laras deh tumaninah ge can bisa boro-boro nyampe khusyuk keur mantap mah salat ngamimitian takbir nepi ka peureum-peureum hayang katingali khusyuk Allah nepi ka melengkung eta akbar brai mata bentak lain ningali tempat sujud maca samping batur nu lihat ya HS manggeus puluh di baheula mah halus maca halus pos samping batur da atlas ya Allah
tapi jangan lebih mahal deh ya wa dimor sami Allah ke malaikat lamun dibere heureuy malaikat sigi tajong kana salat aja meulina di toko mana di salat malun ka mana-mana gara panon geus kagoda ceuli kagoda ibu-ibu biasa udah salat isya ibu-ibu balik karena adzan isya lain karena iklan nyaho ayeuna ketika dicirian kan ku anak na oge mah geus adzan isya tenang isya mah panjang waktuna hari iklan ramena ya si samudra eta kenapa si samudra si cinta Masya Allah dar iklan karak ke kamar anak ngomandoan di tengah iman mah iklan lagi loba tenang sholat ada iklan loba 3 rakaat mah tumanina tinggal bisa rakaat di anaknya ngakuat mah mulai Allahu Akbar sallallahu Allah anak katinihan di kursi ya Allah ya Rabbana min pes-pesan anak katinihan repot direbut di dalam anak takolkeun kan hulu budak di kabarnya hulu budak ku budakna dipinahkeun ka si Upin manca aing ramena salat hancur wiridan lapur hulu budak genjur pagawean saha eta jujur ngaku di dia ceuli geus kaganggu komo yang handap maaf pasti santriat jadi aya nu ngalaman keur salat berjamaah nahan hitut aya sia ayo jujur sia ngaku meni geger began eta awak geuning asepnya ho pan aing ngalaman ho dibatalkeun nya sarakaat deui imamna aki-aki lambat budak ngora di tukang makmum hayang hidup meni geger began jadi batalkeun nya sarakaat teh aya ditahan geus nyedek kana gerbang amak-amakan teh budak urang goblok ieu imam lambat-lambat teh nya teu kuat hidup atuh imam teh harus diarek hitut ari imam mah nyantai aja hareup nu hayang hidup grebek deui Allahu Akbar kita imam di hareup eta nu hitut langsung nilak bujurna dasir ngabelengeng bertahan eta jago jelema nahan hidup gedebruk sujud makin nongeng nilak bujur dan geus empot-empotan kana gerbang mereka diuk tahiyat geger began deui wae kesal nungguan imam aki-aki dar imam di hareup assalam juger nembak astagfirullah ngaruksak ibadah ai salat tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh sabar saeutik patahan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi loncat ka tukang jeger tembak jauh diukur kualitas orang sholat boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa diukur ku haji umroh meureunan asep karunya nu can haji umroh bener jeung anu geus haji geus umroh sadar diri nya teu ka mana kualitas haji umroh urang tapakuran Pak Ibu balik di Mekah karak menang kopiah bodas Pak Haji balik di Mekah Ibu karak menang abaya menang meuli di Hilton Mekah nyaho aing nu harga $50 aja dah nyaho maaf kualitas ibadah ke di Mekah siga nu nya pan urang mah khusyuk karasa teh saeutik jamaah nu ceurik ningali Ka'bah leres Bu nutos ngalaman ya bener teh ya Allah komo nu kakara ulah wakana teu Ka'bah di luar ngajajar ningali Masjidil Haram nyurucut cai mata banjir isin dipimpin ku jamaah ku pembimbing ayo Pak siap-siap kamari aing keur umroh memeh corona memeh corona umroh digireun aki-aki mewek disangka wiridan mau geuning mewek kunaon Mbah nu bagus aing ge loba tenang yang haji naon
Masjid Haram namana iya hareupeun bisa ngabimbing paun aing mah di beja ieu haram mungkin ngagoak hanya kali bejaan dan jadi riweuh ngasuhna gas kedeung deui urang ka jero kedeung di magrib talbiyah ayo tuturkan labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah sunat ayo tuturkan labbaik Allah labbaik sian labbaik dar asup ka jero haram Ka'bah biasana ningali na TV na foto eta Ka'bah hareupeun jempling teh ceuy kunaon bah loba dosa nah nu pantas disombongkeun hareupeun Ka'bah tanya ka Pak Haji Bu Haji maaf harta disombongkeun kada boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga maaf saleuleumur ge nyahoan eta apaan sa 5 tahunan kadang ge tina mengkol eta ren gogoakan kiridit ulah sombong di Mekah mah mobil miliaran jadi taksi eueuh harga jabatan disombongkeun maaf Pak lebih ka Mekah pangkat naon disombongkeun kertoa penguringan Ka'bah dari bawah ta jabatan satalanjang kabeh bener dibungkus 2 helai kain ihram putih naon disombongkeun geulis disombongkeun sorry tina dengekeun di kita disombongkeun geulis nepi ka Mekah goreng lisda goreng acih nunung dengekeun nepi ka ditu mah goreng di dimasak pang geulisna nepi ka Mekah Masya Allah ternyata lebih banyak yang bening Saudi jara ranggung irung manjung kok ke Libanon bodas Libanon dalam meminum eta Libanon rasaan cai jam-jam nyurulukna katingali bawa ning bening oh aing sering diciwitan bujur ku pamajikan mata nyari nang ini kang wal monotot wae oh atuh aing peureum nu geulis katabrak apa kau rela cek pamajikan tabrak bujur onta cemburu pamajikan teh cemburu tandanya cinta ya iyalah teh cintaku mah setor na gede wae dalamun hayang boga pamajikan bager kumaha doa duit da ieu ngasih awewe mah duit keur ngaji ge mikiran duit wae doa cok ibu-ibu Asep teu munafik jujur urang mah jelema biasa di dunia butuh duit astagfirullah doa butuh duit atuh doa butuh duit butuh kuring mantak jauh-jauh ulin ka dieu ge daripada di imah lieur mikiran loba hulang-hulang hutang kerja panggil geus mitnah ka aing nyaho di mana aing loba hutang ulang-ulang mending ka dieu juga di dia mah menang amal amplop kana duit aya awewe kaing balik ngaji di dia mah waduh doa astagfirullahaladzim ieu salakina saha sih Yuhan tenang ini tong munafik Asep urang mah jelema biasa ieu mah di dunia butuh duit daeuh nu gratis atuh nya teh nu gratis leres Bu maaf merenung saja sebentar di WC umum di terminal bayar pernah ini udah kudu jaga haji pelit astagfirullah kurang mayar ji atuh ngomongnya mayar ulah nyebut pelit
berapa 2.000 kah 5.000 ulangan bawa receh aing ke jero deui daripada lapor duit mah hujan deui aing kan lumayan nyesa 1.000 2.000 tinggal 1.000 deui bawa receh karena hitutkeun rek geus tah pamulangan di pamulangan karena hitutkeun doakan ya pun guru umi di dia sareng para putra mantu sadayana sing berkah rezekina sabab rencana ya pelebaran ulah nepi ke tiap acara jalan jadi sempit kemah laluasa insyaallah sehingga engal-engal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ini sing sehat sing panjang yuswa amin ya Allah ya Rabbal Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ya teu acan hayang ngarasaan ka ditu ka Mekah hayang ngaroskeun sujud payunan Ka'bah hayang ngaroskeun nikmat ngaos sholawat di payunan maqam Rasulullah hayang geus daftarna rek saha nu mawa paingan teu init-init eueuh daftaran kok itu sarua jeung melak lamun urang ceuk melak lamun dina naon dina sugan buahna mudah-mudahan dipupuk macam meureun hasilnya aja barangkali daftar ngeunah Asep ngomong mah daftar teu boga duit aya nu gratis daftar ka Allah nu gaduh Mekah Madinah Allah sanes jalmi kaya seueur jalmi kaya teu nararasi sawah lega duit miliaran toko baladak imah mewah mobil mewah diajak ke Mekah engke wae maot ngajemput manten leres teu berarti nu gaduh Mekah Madinah saha atuh sok daftar ti heula kana bogana iraha daftarna tiap beres salat selapkeun doa ya Allah gampilkeun nasib kanggo abdi Gusti nu gaduh Mekah Madinah nasibkeun abdi hoyong tiasa ziarah ka Baitullah hoyong haji hoyong umrah hoyong ngaroskeun nikmat ngaos shalawat ti payunan maqam Rasulullah ya Allah Allah bunga Allah resep di penta ku hambana berarti nu sok barang penta ka Allah eta tandana hambana masih keneh butuh ku Allah anu tara barang penta berarti geus teu butuh sok lamun rumah sabutuh hirup ku Allah sing rajing barang penta tiap beres salat kamu mentana bari cerik tengah peuting bejana lamun barang penta bari cerik sok tere diijabah budak isu-isu mah jajan cek indungna tah 5.000 lohor mah jajan teh nu tadi ka mana cek mah tah 3.000 asar mah kesal indung emang aing pabrik duit dulu bapak sia mulur tapi geus ningali budak cerik gogoleran tega teh indung teu tega maksa ngodok nih geus rape ngaganekeun nyara-nyarakeun di tata jajan dibere gara-gara naon sok cerik tengah peuting gua bari ngadua lain teu kubu-kubu mewek bae sampana kasurupan sih nit kacai wudu ambarkeun sajadah ngadua cerik minta ka Allah batur sarere tidak urang curhat ka Allah tengah peuting teu bisa asep cerikna udangkeun budak cek udang mager ngadong atau bisa cerik kumaha tuh buka patokanna laju jempol suku marek disalapkeun ka kantor sok gerakeun bandingkeun goblok cek malaikat aing moal kajebak ya mah mewek bareuh cokor lain inget kana dosa coba satria di kobong tengah peuting lain hareureung teu puguh udang tengah peuting wudu amparkeun sajadah geura daftar di kobong keneh ka Allah hayang geura bisa haji hayang nasib ziarah ka Rasulullah sing tiasa nararasi amin ya Allah ya Rabbah diukur ku haji umrah urang masih kene jauh ukur ku puasa Ramadan urang maaf kualitas Ramadan urang puasana canana naonan lain orang suudon goreng sangka ka Allah ngan urang sadar diri tahu diri kualitas puasa Ramadan orang boro-boro nyampe khusus nyampe khusus ke can bisa puasa orang karena kualitas umum mampu nahan lapar haus bungkul leres aing geus gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah dibanding jeung umat nu sejen jawaban mung hiji gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad
gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Atau wajar setahun sekali diperingati kelahiran anak. Namun sababna, sabab nu peringati kurang tiap Rabiul Awal, satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita. Betul? Betul. Sebab kita jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jujur ibu bapak lamun teu cinta ka Nabi moal kadari ya benar. Benar teu? Mudah-mudahan sing jadi saksi di poe kiamat. Urang kadieu nu geus sajam, 2 jam, 3 jam, bahkan anu geus diisuk di kamari ngarendong hayang meuludan ngagungkeun Nabi, insyaallah sing jadi saksi di poe kiamat di payunan Rasulullah. Gara-gara cinta ka Kangjeng dan nuturkeun kana hawa nafsu mati cocok, bener teu? Pernah pandina nafsu memeh ini teh perang heula cek nafsu rek mana, cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah hujan. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui poek jalana poek, cinta ngajawab sorry baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui tunduk mending sare di imah, cinta ngajawab keun bae tunduh oge. Bari muludan bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji sare bae. Keun bae ulah digeunggeukeun keun bae. Bisa anu geus tuluy sare keun bae antep. Berarti niatna dua ti imahna, niat tolak ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Keun bae keun bae. Bahkan kuring maresep lamun keur ceramah, keur ngaji, nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu tanyahoan eta. Sok teraskeun molorna, ulah kaganggu. Wilujeng. Cek malaikat yang ditulis teh geuning loba sare ieu jelema di majelis. Cek malaikat insyaallah ke di akhirat dikumpulkeun jeung jalma-jalma ke departemen perhelaian. Ya Allah ya Rabbana. Jadi urang mulia di hadapan Allah gara-gara benang cinta Kangjeng Nabi Muhammad. Saha asep Nabi Muhammad setiap tahun diperingati ku urang lahirna, Isra Mi'rajna, hijrahna. Satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia paling sempurna. Setuju? 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 Naon asep kesempurnaan Nabi? Mana cirina kesempurnaan Nabi? Punten ibu pak, sateacan Allah nyiptakan makhluk-makhlukna nu dipayun ku Allah dicipta adalah nur. Naon cenah? Nur, cahaya. Ketika nur tercipta, Allah ngadau kaita cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan nur Muhammad, lalu Allah menciptakan arasy, lauhil mahfuz, kolam dari nurnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika ciptakan kolam, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam, uktub, hei kolam, tulis panjang. Nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tercipta duluan. Subhan nabinya dohirna can digelarkeun ku Allah, tapi nabi geus dipersiapkeun. Ya Allah, ku mulia-mulia tinggu sempurna-sempurna ting ieu Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bahkan ku hebatna muludan, ya ku hebatna muludan punten. Nabi na can lahir tapi geus aya nu ngayakeun muludan. Nabi can lahir tapi geus aya jalma-jalma anu memperingati bakal maulidna Nabi Muhammad. Iya hebatna muludan. Entak salah kaprah lamun sebagian kecil umat Islam nu masih keur ngaharam-haramkeun muludan. Punten, bisa nu beda pendapat, silakan Anda gak senang tapi tolong diam, mampu saling menghargai perbedaan, betul? Betul gak? Ulah sangeunahna wae. Urang mah tarang ngaharam-haram buat urang tarang ngaledekan, tapi kadang-kadang nu teu beuki sok ngaledekan ka urang anu beuki kana muludan. Tapi kapiral rame aya ceramah video ceramah.
memperingati Maulid Nabi sareng memperingati kesesatan Nabi. Astagfirullah. Sadar itu bagaimana cicing menjedok ulah sok ngawal-ngawal bae bener gak? Oh waktu itu namuludan ini yang panggil jeung gitu. Ternyata diijabah ku Allah. Panggil aing di Cikampek aja lemah gitu. Haji ke mana? Muludan. Waktu itu lah Haji. Ngeunah eta. Sampeurkeun ngomongan sabieu. Yang muludan waktu itu lah Haji. Aisyah ira hati ditu. Maksudna Haji, Aisyah maksudna naon? Nya muludan waktu itu lah Haji. Aisyah ira hati ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia teh ditu? Ira sare ka ditu deui. Mungkin lieur ada jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi gitu? Bagaimana sih gitu? Atau lo mau gitu-gitunya ulah gitu. Tah, itu. Nya Kang Haji pan eueuh ti nabina. Naon eueuh ti nabina? Ieu perayaan make tenda panggung sound system can aya ti Nabi. Kang Haji baca sejarah. Balik mamatahar. Cek kuring aing baca sejarah. Emang di zaman Nabi can aya perayaan Maulid make tenda, make panggung, make sound system can aya. Atuh pikir ku logika Nabi rek nyewa tenda ka mana? Berarti bid'ah Kang Haji. Naon bid'ah? Perkara nu eueuh ti nabina, hukumna dolalah Kang Haji. Naon dolalah? Sesat. Kabeh nu teu aya ti nabina sesat. Kabeh Kang Haji. Pokona perkara nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Yakin ente ngomong gitu? Yakin? Aing nanya ayeuna, sia aya di zaman Nabi. Oh. Ya dolalah hareupeun aing, cekek bae sia. Banyak HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Oh, cek sia nu eueuh ti nabina kabeh sesat. HP eueuh di zaman Nabi, dolalah kaingkeun. Teu dibikeun. Oh nya ieu mah lain deui Kang Haji, cek sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi. Tapi geuning ayeuna sia nu ngabagi, ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Bener teh? Bener teh? Ieu orang gali, memang can aya di zaman Nabi make tenda panggung can aya, tapi peringatan mah geus aya. Emang beda perayaan jeung peringatan? Atuh beda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Betul? Iya perayaan jenisnya, tapi jerona aya peringatan. Naon disebut peringatan? Aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, jeung aya nu boga ingetan. Eta disebut peringatan. Saat nu diinget-inget Kangjeng Nabi, nu diingetan urang nu hadir, nu boga ingetan panitia nu ngayakeun di acara. Tandana para panitia masih keneh boga ingetan, inget karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Geus aya peringatan mati baheula ge. Nabi sering ngariung jeung sahabatna menceritakan tentang kelahirannya sampai bertambah keimanan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan geus aya ngan teu dirayakeun. Perayaan doang kita mah kikiana mah anyar. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat tahun 633 Masehi belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti urang kieu. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama 2 tahun 3 bulan 10 hari jadi khalifah. Wafat pada tahun 13 Hijriah, belum pernah mengadakan perayaan Maulid besar-besaran pakai tenda panggung seperti kieu. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. 10 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-23 Hijriah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Sempat aya rencana Umar bin Khattab ningali Islam geus mulai pecah belah. Persatuan Islam geus diacak-acak. Umar bin Khattab berpikiran kudu dihijikeun deui Islam dengan cara apa? Membacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW rek ngadakeun muludan ngan teu jadi. Sebab kabur wafat pada tahun 23 Hijriah, terjadilah tragedi mengenaskan. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Masjid Madinah. Umar bin Khattab keur salat, dibunuh, ditusuk keur salat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga, 12 tahun jadi khalifah, wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Tensi politik semakin memanas, perbedaan merajalela di mana-mana. Can aya perayaan muludan besar-besaran seperti kia belum pernah ada. Utsman bin Affan pun keburu wafat pada tahun ke-35 Hijriah sebab terjadi tragedi lebih mengenaskan lagi. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman
yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Ya Allah ya Rabbana, hebat kerasnya perjuangan para sahabat demi Allah, demi cinta ke Rasulullah, nyawa melayang rela. Subhanallah. Utsman bin Affan wafat, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Sayyidina Ali, dibunuh ke kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, Hasan pun jadi korban, 1 tahun jadi khalifah, diracun lawan politiknya, dibunuh. Sayyidina Hasan makamnya di Baqi, Jannatul Baqi. Di mana Baqi? Pemakaman yang ada di samping kiri Masjid Nabawi di depan. Jadi nucan kadar itu mungkin jarah kadinya. Insyaallah sih ngasih. Jadi ayah Baqi, pemakaman Baqi itu sebanyak 10.000 makom sahabat Rasulullah di dinya. Termasuk Utsman bin Affan di Baqi. Di jero Masjid Nabawi nama di Raudhah Mungtilu. Rasulullah di payun, di pengkerna Abu Bakar Siddiq, pengkerna Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Cuma dari jarak Rasulullah ke makam Abu Bakar Siddiq ada celah 1 tempat masih kosong. Satu riwayat mengatakan dulu mau dipakai makamnya Sayyidatina Aisyah, cuma daya widi, makanya Siti Aisyah istri Rasulullah dipakai makamnya samping Masjid Nabawi. Berikut Siti Fatimah radhiyallahu anha didinya dipakai, Sayyidina Hasan dipakai, Utsman bin Affan dipakai, Ibnu Mas'ud termasuk putra putri Rasulullah dirinya, Sayyid Qasim, Sayyid Zainab, Ummi Kulsum, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, putra putri Rasulullah dipakai makomna. Terus eta makom anu lahan tempat kosong di belakang Rasul sebelum Abu Bakar Siddiq, ada lahan kosong di belakang makom Nabi. Ternyata begitu mengejutkan. Banyak ulama yang mengatakan dan masyhur bahwa lahan kosong di belakang makom Rasul adalah untuk makomnya Nabiullah Isa alaihi salam. Subhan ningalikeun keagungan jeung kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika Nabi Isa diturunkan lagi nanti oleh Allah untuk menjernihkan kepada orang-orang Nasrani, Yahudi, bahwa Islam satu-satunya ajaran penyempurna seluruh syariat para nabi, para rasul yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ku Nabi Isa dijelaskan karak sing kociak dengek jerit harayang maca syahadat, tapi guys areueuh para ulama-ulama tak sing kuat iman Islam urang. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Nabi Isa pun nanti makomnya di belakang makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Kapan mulai terjadi perayaan muludan gebiarna? Sabada perang salib kahiji. Naon perang salib teh? Tentara Inggris datang ke Palestina memakai kongkorong salib marawa senjata ngabantaian umat Islam di Palestina merebut Baitul Muqaddas. Catatan sejarah mengatakan perang salib pertama memakan korban umat Islam yang dibantai sebanyak 70.000 umat Islam. No harirup nyalametkeun diri umat Islam. Aya nu lompat ke Mesir, aya nu lompat ke Damsyik. Naon Damsyik? Baheula Damsyik aya Syria. Aya nu lompat ka Yaman, aya nu lompat ka Persia, Iran, aya nu lompat ka Irak, nyalametkeun diri, sieun dibantai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas. Tanah suci umat Islam yang ketiga Baitul Muqaddas. Setelah Haram Mekah, kedua Madinah, ketiga Baitul Muqaddas. Bahkan Aqsa Baitul Muqaddas pernah dijadikan kiblat oleh Rasulullah SAW sebelum Allah menurunkan wahyu untuk membalikan kiblat Rasulullah sholat ke Ka'bah Baitullah. Pertama kali ke Baitul Muqaddas dulu waktu sholat di Madinah. Makanya di Madinah ayeuna aya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Kawitanana ka Baitul Muqaddas Rasul sholat lohor. Geus menang 2 rakaat, datang wahyu ti Allah, malaikat Jibril datang, Rasul kudu ngabalikeun salat kiblatna ka Ka'bah, muter 180 derajat muter ka Ka'bah. Asana ka Baitul Muqaddas. Makanya di
Madinah eta masjid kiblat teh aya tilas kiblat Rasul, Baitul Muqaddas sareng Haram Makkah. Subhanallah. Dikuasai ku Inggris, Kristen Inggris. Islam lemah, setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah daya kebangkitan, muncullah ulama berpikiran brilian. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, namina Al-Imam Sirri As-Sitti, lahir di Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta Imam Sirri ngaluarkeun fatwa yang ngabangkitkeun Islam ku ngayakeun muludan. Sing saja manu ngamaksud rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran buat mauludan, maka eta jalma bakal menang taman surga na Allah. Murid naros, ya Syekh, apa argumentasinya? Orang merayakan maulid Nabi mendapat taman surga. Dijawab Imam Sirri As-Sitti, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan, angin nancep dina hatina umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kakuping eta fatwa nyebar, nyampelah berita fatwa Imam Sirri ke salah seorang raja di Irak yang memimpin Irbil. Irbil pada waktu itu kota terbesar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Irbil dikuasai oleh raja muslim yang kaya raya bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Siapa itu? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, itulah nama asli dari Syekh Malik Mudaffar. Panggil eta Imam Sirri, bener ieu fatwa anjeun? Leres. Maksudnya naon? Hayang ngabangkitkeun Islam. Buat apa? Buat merebut kembali Baitul Muqaddas dengan cara kita bacakan sejarah Maulid Nabi, perjuangan Nabi supaya kabakar semangat umat Islam. Cek eta raja cocok. Cocok. Cek Imam Sirri cocok si cocok. Ieu nanti mana? Maksudnya naon? Biayana raja. Biaya jangan atuh nu hadir teh kirang bala dibere sangu, dibere parasmanan, atuh bere-bere cai kue. Cek eta raja kecil. Kaulah ditanggung jawab. Ya sempat bingung Imam Sirri dengan dana aku mah sabab barita susah nyiaran biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana salahina geus ka mana lah. Nah iya adun ya bid duit. Gua mah bid duit sakit. Adun ya bid duit gesit. Adun ya bil fulus. Gua mah bil fulus mampus. Adun ya bil fulus lulus. Koruptor di Cina benang digantung tapi kapal. Di Indonesia koruptor digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi dipotong lengan. Korupsi di Indonesia dipotong tahanan. Di Terminal 5 dia bisa tahu ini. Terus. Nah, iya kritik membangun boleh. Ya iya ngeritik membangun boleh. Yang dilarang kritik obrokan ngeritik tapi ngaruh sak temen supaya salah oleh aparatur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, cek raja jadikan saya undang kabeh ribuan umat Islam datang ke Irbil, tetanggung eta raja mencit onta 500 unta, mencit kambing 15.000 kambing. Tetanggung batur muludan seperti itu, ayo urang muludan baru-baru mencit onta lagi eueuh. Boga hayang bisi digebahkeun. Ceun kapagi ku panitia care. Napa panitia mau proposal meuni curiga ibu-ibu. Nitah ke anak tutupkan panto. Pulang semua itu panitia muludan. Cicing diharap. Lamun yakeun mak bekakeun can balik. Budak menjadi satpam diharap. Panitia datang. Assalamualaikum, ceng, mak ya. Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Jak mage can balik. Panitia lu wajib emak. Biraha ceng? Bieu. Dati mah aya di jero. Amit itu boga mah boga bae sia teh. Ade ku basa goreng ku basa. Bener teu? Bener teu? Atuh teu boga duit ku tanaga. Tanaga ge teu boga ku pikiran. Pikiran ge teu boga gelo. Atuh jelema teu boga pikiran, jelema edan do kitu. Ya Allah, pengorbanan orang sing jadi saksi di bagian. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Jadi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW can digelarkeun ka dunia ge geus aya nu memperingati maulid. Asana perayaan maulid didinya mimitina subhanallah kabeh dieuna diramekeun akhirna mayoritas Islam di Indonesia paling meriah mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad. Tetap bid'ah hasebnya bid'ah perayaan kegiatan mata ayat Nabi tapi mahmudah kategorina kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu ayat Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama eta kaasup kana bid'ah mahmudah terpuji. Nya perayaan ayat Nabi tapi eusina terpuji. Naon sababna? Eusina muludan teh ngaji ken ngagungkeun Kangjeng. Itu beda tempat, beda ngaran. Ngaji di bulan Rabiul Awal disebut muludan, eusina mah ngaji. Ngaji di bulan Rajab disebut rajaban, eusina mah ngaji. Ngan beda tempat, beda ngaran. Eusina mah tetap doang bulu. Siga bulu, percis bulu. Di mana nempel tetap bulu, ngan beda tempat, beda ngaran. Tapi eusi tetap bulu. Dina sirah rambut ngaranna, tapi jenis nama bulu. Nempel di atas mata namanya alis, beda tempat, beda nama, tapi eusi tetap nempel na bibir kumis, beda tempat, beda ngaran, tapi eusi tetap nempel di gado jenggot, beda tempat, beda ngaran, tapi eusi tetap nempel di telek bulu. Laku si Allah jadi kawat kata kia jelema kabeh beras bul dina dada, di perut, di paha, bulu di betis, eusi nama tetep naon ibu naon anu kalewat PR balik mulu dan aya pagawean bisnya salaki ece bilu ka dieu hadir mungkin ngobrol di imah Kang tadi si Asep karya teh ngomong anu kaliwat oh ini penasaran tayangan yuk selamat mencoba. Jadi eusi nama tetap ngaji bulu-buluan beda tempat beda ngaran eusi nama tetap aja ngaji nu di tukang itu bulu ngaji cangkang nama model dia perayaan bid'ah tapi mahmudah terpuji tidak bertentangan dengan Quran sabab eusina ieu keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana deui tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi teh Asep? Tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi can digelar ka dunia nama sudah terkenal Nabi Adam alaihi salam diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Aku gara-gara tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam nangis ketika dikeluarkan di surga ke dunia. Di mana? Di But ayeuna India. Siti Hawa di Jeddah. Sujud nabatu ngampar luas bari cerik balik dihanteureun maca istighfar subhana rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca 100 tahun sujudna kitu. Kurang boro-boro 100 tahun dibawa ke imam sama ke cangkel hulu. Kadang-kadang imam diharap sujud kene mun tukang manggeus cengkat heula. Nampok ka hareup imam sujud kene justru deui sujud deui. Eta ngabingungkeun malaikat aya gitu. Kumaha aing nilainya ya jelema. Di tengah rakaat sujud 3 kali sawi ge lain. Untung malaikat terheureuy mun heureus dirojok bujur jelema. Ini waktu tenangan salat. Nabi Adam 100 tahun sujud. Lami-lami penasaran istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban. Nabi Adam gugah tina sujud nabra sacana bentak begitu neuteuk ka langit kaget ada 2 nama begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi. Teu sembarangan eta Muhammad nempel di sagigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti nu mulia. Saha eta Muhammad? Dijawab ku Allah ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ya Muhammad dan nami calon putra turunan anjeun manusia ya Allah. Iya mulia banget can digelar ke dunia namanya udah disiapin. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk.
heh Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawassul. Maka Nabi Adam yang pertama tawassul. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu namina Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi karena tobat Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Adam tobat tawassul nyebat-nyebat dengan Nabi Muhammad lalu diterima tobatnya oleh Allah. Itulah asbabun nuzul, ayat yang diturunkan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Rasul can lahir tapi geus aya nyebut-nyebut alhamdulillah. Mana dia asap kesempurnaan Nabi lebihan 5 menit lah. Kagok ini buru-buru kita. Asap teu parah ruku. Umi kumaha tuh umi? Lajengkeun tanggal walang lain masalah amplop amplop dieu tadi bejaan di kecamatan ngabejaan kudu tapi ka jam 11. Oke, aing deulebihan aing tewa. Ya nu seurinya. Kumaha umi kumaha? Amihan. Bantu sabaran Nabi. 5 menit ini. Sabab si AA ya khawatir si AA tadi nu dieu putra umi di dieu nu dieu kabaran langsung. Oh, anya ke mana tah eta kitu. Ini eta nu tadi. Ya Allah, tadi eta. Nabi Muhammad teh jalmi sempur. Mana Asep cirina Kang Jeneper sempurna deui ketika dilahirkan beda dengan kita. Betul, Nabi Muhammad manusia, tapi arat basyariah sifat manusianya sama seperti kita, cuma kualitas yang berbeda. Nabi mah menang wahyu, kurang menang nafsu. Segala sikap tingkah laku Nabi ucapannya kumaha wahyu. Jadi akhlakna Nabi teh Al-Qur'an kumulia ku agungna Kangjeng Nabi aya urang mah kumaha nafsu kurang. Bener sosok sare Nabi urang sare tapi beda kualitasna. Nabi tidur mata merem hati melek, sok sapereum hati tetap zikir ka Allah. Aya urang sare mata merem jubur melek. Urang mah sare nah kitu mata merem bujur melek. Nu eling teh bujur. Semakin malam semakin macam-macam nada drink yang keluar. Tergantung menu yang dimakan sebelum tidur. Anu pet aya, belek-belek aya. Drop aya. Boleh tuh mameh sare tengah puting beng ngebas eta. Itu orang eta nu eling teh. Ulah keur peureum keur sare keur molotot ki loba teh eling. Ditajong indung suku karena batu jebret goblok di batu make goblok ka batu. Coba lamun batu bisa ngomong saya goblok. Keur cicing main tajong wae. Lain istighfar lain innalillahi jauh kualitas beda. Atuh keur lahir urang kumaha jauh banget wow urang. Ayeuna bisa nih dijel cahaya. Nabi ditaras ke sahabat akhirnya anda si kaya Rasulullah tolong ceritakan tentang kelahiran ya Rasulullah. Rasul senyum, aku dengar dari ummiku. Bagaimana ya Rasulullah? Ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummiku melihat ketika aku dilahirkan malam Senin gelap gulita, Mekah menjadi terang sebab keluar cahaya dari wajahku sampai cahaya itu bersinar tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Subhan. Bagaikan matahari yang terbit ngedadak di malam Senin cang Mekah. Wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Cek Syekh Ja'far Al-Barjanji bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri. Bagaikan matahari, bagaikan rembulan caang. Rasul lahir Mekah caang. Aya di nu kitu aya di moal. Aya di moal kitu. Moal panggil deui. Di Cikampek mati balik cing ijah ngalehkeun tengah peuting caang listrik pas paru.
dibalik kata minan nur ila dulmat tina cang jadi poek sirah olok wis nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salah kecil ijah ayo gigireun bidan ngabantuan atuh poek bidan lumpuran pan ya kan hulu orok da poek ngarapak ka gigir teh geuk salah nyekek ya bidan dewa salah kecil ijah ngagoa oh bidan ih geli ya malain orok lain naon atuh jang yo mau lu kobra insyaallah aja lain nyengir mikir mikir balik muludan bejaan anak parawan aja nu teu masantren tah bejakeun ka si Nopi si Rena si Bida si Susi bejaan hasil muludan yeuh Rena dengekeun si Asep Mubarak ngomong ulah ulin penting teuing awewe parawan mah sok loba orang liar zaman ayeuna sekali macok bareuna kebel lilak bareuna parawan kudu eling ieu zaman geus teu guling muga ayeuna loba maling salah samping mumun khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli udah jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka penginapan seperti ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan maaf lamun geus loba perjinahan di mana-mana di hiji lembur diantap teh digerebeg teh diusir hati-hati 40 suhunan ka kulon wetan kaler kidul kabeh kabagian dosana entah ketika bencana datang ini kabeh kabagian bener deh tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai kalawan masing-masing kiai kuring doraka ge mal ngarugikeun batur ceuk saha teh ngarugikeun batur datang mah banjir bandang lain siapa itu cilaka batur teh nyanyahonan naon kabagian cilaka bener can aya banjir bandang musyawarah sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge beak untung kiai na salamet naik tangkal kalapa nangko dek kieu leueuh banjir kiai make kolor aing sampingna ka bawa banjir teh heula untung kolor page coba lamun jeung kolor na ka bawa kita perkuntut terkiber kan kita susah nyiaran kurung terus ngarti manukna eta cicing ini pas nu ngarti wae cicing ya Allah kabeh kabage naon teh masing-masing kiai cek kiai alus ya masing-masing kiai na dendam siapa mandi sia sorangan ayo keukeuh we aya naon anu paeh kiai nu diteangan bener nu ngamandian mayit kiai na ngoboehan nu nyolatan nu ngaduakeun nu ngagotong atuh salaki sia ulah kiai merkosa sia maka kiai kumaha mun kiai kacapean ngamandian ngabungkus nyolatan ngagotong kiai nu nggali kubur kiai rek macatalkin kiai eueuh nyungsep ka kubur nyiksa coba lamun kiai na dendam sia anu paeh nya kan kiai naon cerik salaki mau terus nu ngamandian bayah nawe kiai sorry ce bejakeun ka salaki ce masing-masing coba lamun anakna beungar lumayan cek anakna geus daripada bangke abah bau eueuh nu ngamandian taekeun kana mobil kamanakeun steam mayit di steam sakalian seuseuh hulungna giles ulah make anduk ulah make kanebo cepet kering geus garing sok herangkeun beungeut mayit make kieu ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit Allah butuh ku kiai butuh ya Allah butuh urang mah leres teh musibah di mana-mana terjadi gini imbasna mah ka sararea beunang bener tong nyalakeun di Indonesia loba musibah terjadi bencana sabab geus loba ngondang san ngondang tadi antarana eta geus loba jelema sombong ka Allah bener tak pantes pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama favorit aing eta baheula aing lamun keur digobong sok kabur baheula
mun tetangga lemur pasantren aya layar tancap baheula mah pasti filmna teu jauh Dono terus Adven Bangun dari Prima Nyiroro Kidul jeung Soneta. Ketika film Oma muncul judulna Satria Bergitar meni surak nu hadir doang jagoan datang jeng 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 cici kadenge kene ku eta musikna baheula jeng 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 eta musik Oma rek film ngamimitian jeng 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 wah salah nyetel ya euy kaset dijil kuda Oma naik kuda na tonggongna gitar tuntak 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 suara naon eta aing kuda kesopan sih pamajikan aing molotov penting aing ngaji di Pandeglang penting nyaritakeun eta sora naon ibu sora aja Asep Barok niru sora kuda ngeunah jawabanan aing di dieu sora naon kuda tah umi dengekeun apa disebut kuda amakeun pamajikan ayo saya nyebut kuda desa Oma ditembak lu udah kena ping-ping nah ketiak diusap ku Oma astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sungguh kau tertarik aku yakin semua perbuatan jahat akan ada akibatnya. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Naik deh Oma tuntak. Udah eureun da aya awewe nyebrang. Ditanya ke Oma, kau kayak itu enggak? Mimin. Oh, Mimin. Dikira aku Rika, kau Rika. Subhanallah. Maafkan aku Mimin. Assalamualaikum. Oma assalamualaikum wae. Jamaahna datang ke imah Oma silaturahmi. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Mun aya naon Oma mah ngajawabna ku lagu bae. Cek Oma, gara-gara saya musibah di Indonesia loba. Dijawab ku Mang Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lo bagus poho Kang Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lebah pemimpin serakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri Oma lah menyanyi ujungnya meriang agak begitu tadi. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah oge ngankur duaan, lamun geus nyieum duit ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjem 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram.
cing dia beda-beda geraknya sirahnya numbak emok mah beda juga Bang Esor ayo geus ngabejak ya diturut diturut terserah masing-masing di akhirat hati-hati gombolan kan tidak keserupan saya ya encan gerak terus ya Allah bu sini jaga diraksa orang amin musibah balahi sini jaraukeun urang sing salalamet komo ya wabah corona insyaallah moal nepi ka urang ka keluarga urang insyaallah sini jaga diraksa ku Allah ku barokahna maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku karomahna oge maunahna kamuliaanna pun guru apa di almarhum mudah-mudahan diperingati ku urang ayeuna insyaallah ketika kita mengingat orang yang saleh maka Allah akan menurunkan rahmat inda dzikris salihin tanzilur rahmat yang kita peringati haulnya adalah guru kita almarhum apa di dia orang yang saleh terus kita datang karena memuliakan beliau maka insyaallah kita pulang dari sini mendapatkan rahmat amin ya Allah ya Rabbana hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh